Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing patepang deui sareng simkuring Eis Rahmawati dina acara Warta Sunda. Di dieu simkuring bade ngadugikeun ngeunaan tomat momotaro dibudidayakeun di Lembang. Tomat teh beda-beda turea rupana. Disagedengeun tomat nu ilahar dijual di pasar tradisional. Kiwari aya tomat nu beda tea, nyaeta tomat momotaro. Hargana kawilang mahal, eta tomat teh dibudidayakeun ku patani Lembang. Tur dierong boga pangaji anu mahal. Tomat teh salah sahiji bumbuahan nu ilahar dijadikeun bahan sayureun atawa sambeleun. Sakapeung tomat ge ilahar dikonsumsi langsung pikeun bibilas 1 tas dahar. Hargana kawilang murah, bisa dibeli di pasar tradisional. Kieu ke Lembang, tomat momotaro bisa tumuwuh kalawan hade. Samalah, hasilna bisa dipanen 3 kali dina jero saminggu. Pareng mangsana panen, mupu tomat momotaro teh henteu bisa sagawayah, kudu luyuk kana aturan, sangkan bisa awet turta pangajina bisa tetep muncul. Tina ngaranna geus bisa kataksir yen tomat momotaro teh lain asli tomat ti urang, tapi ti Jepang. Tumuwuhna tomat momotaro kawilang langka di Indonesia. Lantaran kudu ngaluyukeun jeung hawa katut lingkungan di Indonesia. Pon kitu deui dina ngurusna, leuwih bangga batan tomat nu ilaharna aya di urang. Matak moal aneh upama harga eta tomat teh kawilang mahal, eta hal diebrehkeun ku salah saurang patani tomat momotaro di Lembang. Upama dibandingkeun jeung tomat anu ilahar tea, momotaro katangen beda boh tina wangunna boh tina rasana. Pon kitu deui hargana, harga tomat momotaro jauh leuwih mahal batan tomat sejenna. Harga tomat momotaro bisa tepi ka 20.000 dina sakilona. Eta tomat teh rea dijual di supermarket di Jawa Barat. Sakitu wae nu ku simkuring tiasa didugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.